Allah sia teh ngaayakeun aing ku waris sia ku aing dihirupan moal pati-pati yuhi aing nyorot ka sia lamun ku aing teu diurusan sia setiap yuhi aing nyorot ka sia dahar nginum ku aing beres sia hayu engke wayah eureun yuhi aing yumit paeh sia dibaca ku urang tapi kurang yakin tetap baik dibaca kurang lantaran urang ieu tauhid sifat doang makanya syariat tetap baik balik deui teu dagang moal hes endek mindahkeun keyakinan eta mantep kitab ieu mah lain ajieun bangsa tukang karung lain ieu mah endek mindahkeun keyakinan perasaan urang nuta tadina rasa urang mun teu dagang mah deuh moal boga duit mun teu tani mah deuh moal boga duit mun teu gawe mah deuh moal boga duit deuk micen eta deuk dikaallahkeun doang waduh atuh kos kitu mah cenah itu kumaha mantak hese ge jadi wali eta tauhid sifat kos itu arahanana mangpaatna jang jisim sakumaha tadi tah takunu hadzal jismi fid darain ibadahna lumpat ka jisim sagalana lumpat ka jisim putar aturna wudu kumaha ngababagus jisim salat ngababagus jisim jang awak bae roh kolbu teu pernah dibeberes eta tauhid sifat kos kitu mun ditanya ku urang Allah aya anu ngahirupeun sia Allah anu nyugikeun sia Allah anu ngamuriangkeun sia Allah nu nyakeun Allah pinter wabeh je pinter jasa malah make dalil lagi geus teu kudu henteu cukup make naos make mantek segala rupa martin lagi bual deh atuh hebat jasa kiai emang teh hebat kitu lamun aja tauhid hebat jasa lamun geus ngabahas tauhid make alatna yakni makulat pohara jasa innal makulati ladaihim tusaru bil asyi wa hiya jauharun wa hiya aradun wa jauharun dulur sing hade bahwa ayat johar ayat arad johar anu kitu makom binafsi ari arad anu kitu makom bigairi johar makom binafsi arad makom bigairi arad engke bakal kabagi ayat 9 ieu kabeh maujudat mungkinat johar arad eta kabeh adalah nu mungkin Allah lain johar lain arad jago jasa mulai kuari di dalilan nu makoma binafsi nu makoma bigari hendak nyaritakeun ngamurnikeun Allah melalui dalil hebat jasa hebat lain lalagaan make alatna segala rupa geus nas Al-Qur'an geus hadis geus mantek geus make makulat hebat jasa dibere bae teu boga duit aing atuh tulungan Gusti ya emang guna gitu aing teu boga duit jasa ieu mana pamajikan ada muriang anak deh aduh di rumah sakit eta ngaranna tauhid mengpeleh di makulatan tinggal di makulatan tauhid anu hebat awak aing sehat nang Allah gering nang Allah sondor aing minta tulung ka sia endek ka Allah bae aing mah hirup nang Allah paeh ge menang Allah bas kumaha Allah bae keur ngaji mung mantep giliran bae keluar ngaji boro-boro gering teu boga cai bae ge teu boga cai walah wahweuleuh tah dek jadi wali teh hese dek masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah urang kuari kieu bae lah ai tauhid sifat bae datang ka dieu panjang tah dongengna kieu urang berang aktivitas terus maghrib urang carita ngaji datang ka Isya terus aya deui riungan tetangga kebenaran ngariung datang ke jam 12 balik ka imah dele jambu jam 12:30 aduh hes besi kaberangan ya subuh ya hayang udang ti peuting ya udang we jam 3:30 jam 3 hayang we udang bener diudangkeun gua jam 3 aduh isuk tunduh lah SD bae subuh bae subuh ge hampir jam 6:30 hampir jasa eta ngaranna tauhid sifat ai tauhid zat lain gitu urang aktivitas jam 12:30 ya Allah ya Rabbi abdi diciptakeun ku Gusti Allah dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah
kemudian abdi minta dibere sare Gusti, kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3, abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti, atuh Gusti mah maha kawasa hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam ulah dibere puyeng abdi ku Gusti, haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti, ja Gusti mah maha kawasa, abdi percaya ka maha kawasaan Gusti, abdi nyerahkeun sadaya-daya, abdi bate daya teu upaya, ja aya nage lainang abdi, gagah lainang abdi, kuat lainang abdi, ja jelema anu dahar bae teh dibere kuat teu bae, abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti, mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti, abdi hayang hudang jam 3, hees jam setengah 2, set setengah jam dihudangkeun ku Gusti, alhamdulillah teu puyeng, teu puyeng, terasa bareng jeung Allah, langsung mandi, langsung wudu, salat, sholli sunat tahajud, Allahu akbar, masyaallah, tahajud teu salam-salam. Pas tahiyat teu salam, masyaallah, cak pamajikanna tahiyat ke belamat, datang ke jam 7. Moal diserahkeun ka Allah mah. Nah, urang ngatakan lamun geus saes saha nu ngahudangkeun? Ai lain Allah mah bisa. Nang Allah ketika urang sare dihudangkeun ku Gusti Allah, hudang sia hamba aing. Sia dipake kakasih ku aing. Sia teh kakasih aing. Hudang. Sok nah seakan-akan mandi, wudu, sok salat. Aing resep ngadenge pujian-pujian sia. Ngadenge kapasrahan sia ka aing. Sakumaha sia pasrah ka aing, ku aing bakal diladenan. Sakumaha keyakinan sia ka aing, ku aing bakal diladenan ku aing. Ana inda zonni abdi bi, aing mah kumaha sangkaan sia, sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia, sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere, sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal dibere sia. Madak ulang urah boga rasa nang aing, lamun urang boga rasa nang aing sakitu bakal diberi capek. Nah, melalui tauhid lihat dibagilah ku ari kurang tauhid sifat, tauhid asma, tauhid afal, tauhid zat. Mimiti urang berangkat tina tauhid afal supaya afal teh kaharti, ja Allah teh geus kajelaskeun fa'alul lima yurid. Kuari ku urang terus we dianalisis, diasupkeun ka jero hati, Allah teh anu migawe urang, lempang teh digawe nang Allah fa'alun lima yurid, diuk teh pagawean diuk nang Allah fa'alun lima yurid, kicep teh pagawean kicep nang Allah fa'alun lima yurid, denge teh pagawean denge nang Allah fa'alun lima yurid. Wabeh kamamana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah, lempangna nang Allah, diukna nang Allah, asupkeun ka jero qalbu urang, selusup oreng nang Allah. Terus sapoe dua poe tilu poe gege karasa ketika menang Allah, Gusti teh daya teu upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun teh nang Allah, henteu datang eta panah ka ditu kecuali nu ngadatangkeunana Allah, henteu ragag eta barang bang di luhur kalapa kecuali ragagna menang Allah, ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah. Eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah. Fa'alul lima yurid, asupkeun ka jero hate mulai kabeh menang Allah. Asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah, urang kadi nang Allah, urang kadi nang Allah, asa babarengan bae kan jeung Allah teh mantap. Moal aya capek engke maka dituna moal aya waktu, moal aya waktu teh kapan panon poe teh anu ngaleumpangkeun Gusti Allah. Ketika urang geus deket jeung Gusti Allah, aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk. Sesama makhluk tidak boleh saling mendahului. Jihad kajian Nabi Yusa perang can anggeus kumaha gitu, ya Allah ya Rabb, apa ieu teh perang dititah ku Gusti, sementara can anggeus ieu perang, ieu panon poe teh pan endek datang endek surup, lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang, abdi deuk ngadatangan malaikat tukang narik panon poe. Hei malaikat turun heula sia, heula ulah waka disurupkeun ieu emang enak can beres perang, heureuh
awas ya diancam ku aing sia lamun terus bae diseret datang ka surup awas ku aing sia oh tuh cerita ya balik kan hampura ditahan kan ku malaikat perang tetes beres setengah jam kemudian beres malaikat silakan bakar narik malaikat bebeja ka gusi tasih bagawat teh mah tuh sama-sama makhluk je ahli hakikat bagi kos karari itu emang kumaha gitu kos kitu kesa kedeng deui di Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun maot engke bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Yusa nu ngora bakal nu kolot modal eta wallah ieu bari badzat eta mah pengenalan sifat terus we urang ngaji wujud dan tidak wujud ayana Allah wajib sebab aya dada melanana di antara dada melanana adalah tai kotok geus ayana Allah didalilan ku ayana tai kotok beres eta tai kotok bisa jadi dalil tuh Allah aya naon dalilna aya Haji Pendi dalil sanajan kos gitu ge dalil eta tuh kan Allah aya naon dalil aya dada melana mustahil aya dada melana eueuh anu ngadamelna percis kos ayana tapak kebo mustahil eueuh kebona naon deui aya dada melanana berarti aya nu ngadamelna percis okos aya ambe ka irung mustahil mun eueuh nu ngaluarkeun eta sarua eta kos karar itu tah eta teh nu kos kitu eta mah ngan sakadar babalik ka najisi di dunia di akhirat lah tambah tauhid TK nu kos kitu atuh dinazomkeun malah dimarawiskeun malah didangdutkeun eta tauhid teh geus puguh digambuskeun eta tauhid nu kos dinyanyikeun ku ari dinyanyikeun eta tauhid teh tauhid cangkang pataligan sakadar ka awak kos kitu eta mah geus engke urusanna ge ka dituna syariat ngagendeng tah nu kos kitu ngomongna ge atuh budak urang mah hirup atuh kudu bersyariat atuh teu bersyariat mah teu bisa salah henteu teu salah atuh hayang boga duit teu usaha bener kajian kuku bage bener jasa tuh kudu syariat yang gering mah tuh kudu ka dokter salah henteu aja kumaha atuh teu kuku baha ngan datang kadinya doang teh urusanana urusan syariat tauhidna urusanna jang sakadar lisan awak doang tambah kos kitu mah tuh teu meunang banggi bahaya haji bae marudah tauhid kos kitu mah meng pelehe diaji jana tauhid ngajar malah mah pohara jasa ajo dibere gering nyana geus ngomong nage jabatur ge ngadahar eta tapi jatuh gering ja aing mah kok ngadahar eta jadi gering jabatur ge teu dahar kamari teh ngabesan jatuh nyeri beuteung ku aing mah nyeri beuteung kok ieu Gusti Allah wilah mulai tah ka Gusti Allah nyedekeun tah eta takos kitu tah eta tauhid ngaranna tauhid cangkang lamun jelema tauhidna ngan datang kadinya doang eta salat mah salat malah hebat salatna mun loba jelema tahajud ge tahajud nyana mah duha satungtung aya jelema terus bae teu neureun wates ya salat 2 rakaat usolli salat 2 Allahu akbar aya kana jelema 2 deui Allahu akbar aya kana jelema Allahu akbar aya kana jelema Allahu akbar geus 8 rakaat ieu aya kana jelema pindah deui nu sajen Allahu akbar nu itu eueuh aya deui jelema Allahu akbar dihitung-hitung 20 rakaat duha lantaran aya jelema
tauhid ya, tauhidna tauhid mengpeleh pas gitu. Masya Allah, itu kos menteri teh di zaman Soeharto, kos menteri kiai ngebahas tahajud bahwa solihin itu tidak ada yang tidak bangun malam minimal 2 rakaat, apalagi kalau wali Allah menghidupkan meramaikan malam dengan ibadah kepada Allah yaitu tahajud. Perlu dibahas aku kiai, beres menteri, beresnya anak menteri. Kalau tadi kiai membahas tentang tahajud di malam hari, alhamdulillah saya telah bisa tahajud siang malam. Hebat. Kalau kiai coba tahajud malam, saya sudah melaksanakan siang tahajud terus. Goblok deh coba. Tanya ke Pak Harto, bagaimana Bapak juga tahajud siang? Ya saya juga udah bisa siang malam. Sarwana. Eta bangsa guru guruna atau kos JPN atau muridnya ke kos itu beres. Masa sih tahajud siang malam atau mungkin lagi duha siang malam. Alhamdulillah kiai-kiai kan cuma pagi doang duha, saya sudah siang malam tahajud pokoknya duha. Waduh Masya Allah parah ya. Itu pakai aturan, itu pakai aturan. Termasuk Bajeng Soeharto tuh ya, anak-anak ini Masya Allah umur segini udah bisa 30 juz, nanti kalau udah besar mah bisa 40 juz ini mah talar Qurannya. Eta kan jadi tetep baik lamun aya jelema lain ahli agama ngomong agama pasti disoledat kayak gitu. Lamun aya jelema lain ahli politik ngomongkeun politik disoledat. Oko sekolah atau ngomong politik sering disoledat. Itu kajian teuing aing ieu. Sabira aing disengsirikeun ku ahli politik sadaek masih jeung serikeun aing. Eta emang aing mah bodoh ieu. Eta keur ngomong wae ngan bodoh-bodoh ge aing geus pisan ropong. Sia ka neraka beres. Je. Tuh, lain ahli ekonomi ngomongkan tentang perekonomian pasti meleset. Lain ahli alfiah kemudian nyana ngomong-ngomong tentang grammar, tentang pembacaan. Nyana lain ahli nahwu atuh kanyahoan bae. Nyana lain ahli bilagah ngomongkan bilagah bakal tisoledat. Nyana lain ahli thariqah ngomongkan thariqah wajen kuku mage tisoledat bae. Nyana lain ahli Allah kemudian ngomong-ngomong tentang ilmu thariqah jeung hakikat disoledat kajen kuku wajen kuku mage. Mal berani, tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali ahli marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang kemarifatan. Karti itu Gus ya aing gak teka arti tuh sekali deh mesti mau bodoh sih. Tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali orang yang sudah marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang marifat. Kumaha teh sih enggak bingung. Masya Allah karim. Nah iya marifat sifat makabehan geus kuari nosok anu ozok nyanyikan wujud girang bakot teh sakara usah cing itu boga kanyaho ngomong itu nyaho cicing itu nyaho cicing. Ya nyanyahoanan ngaranna kan eta nu kitu nu ti heula maka dituna. Iya orang rata-rata ibadatnya kos gitu dah. Jadi sanghek sebab teu dibere ngeunah, nu mantak teu dibere geunah, nu timbul sanghek lantaran teu wau ka Allah. Teu wau ka Allah mah teu sanghek. Urang kuari titah datang ka imah gitu. Bintang film nu ayeuna teh sakara? Nu tenar teh nu bagus nu geulis teh sa? Ngomong. Geusna tarolah sia mah teu nyaho nu kuari keur tenar mah nu bubur gilanda. Olah we olah. Malih ayeuna ente tidak ka imah olah embung. Kunaon sih hiji teu wau nomor kedua dicarekan. Sebab naon gitu? Sebab eta teh sangeuk we sangeuk sebab teu wau.
kajen teuing hayang nyaho nyana osok narima tamu urang embung sangheu ka ditu kitu nyaho keistimewaan Allah tapi kulantaran urang can wauh ka Allah sangheu adzan madan waktu datang jem make nu mahal bode di jam lagu mahal jengkol mah eleh tapi karena sholat tadi diperhatikan eta jam naon jam teh jang ngatur waktu sholat asal geus tara sholat siap tara waktu sholat tah eta ngaranna jam mangpaat ieu mah jam dipapake sholat henteu eta inget ka abah kula almarhum kula cicing be waktu sholat zuhur teh aju henteu berjamaah aju abah beres turun sholat teh kula masih kena diuk bae datang dijiwir bae sia make jam teu make bae itu jam naon emang kono gitu sia geus sholatan jam waduh wah ini dijiwir kieu bae ya eta jam teh dipapake teh jang sholat cenah aduh hebat tuh tuh bantak inget bae tetangga kuari tuh buka kartu bae gula dah aduh antak kuari sok diomong-omong eta baheula oh panas dijiwir lantaran Haji Pendi mah nu ngajiwir atuh teu berjamaah tetangga kuari jadi ieu teh balas dijiwir bagalak abawa baheula galak jadi ka jam-jam dibawa ku jana sia dipamulikeun jam ku aing cek cenah teh jang atur salat dipake bae salat henteu tadi teh jam dibantikeun ku aing ye ulah tuh bah galak abawa wasit kuarina nu mentek kula sok ngomong gitu jam dipake berjamaah ti lo deres mesti salat kene mah ieu teu berarti salat aja eta jam naon teh jam naon ayo tuh yang keren cek geuning emangnya nama ti heula ka ditu meureun Masya Allah ya makrifat data gareja syariat aya syariat mah engke ge bika jadi pangeran cek Tuan Syekh Abdul Qadir lamun urang terus-terusan make syariat bete make hakikat jadi pangeran sia Tuan Syekh Abdul Qadir yang Fatur Rabbani tok geura waduh tuh nang aing ngabangun ieu syariat kan nang aing eta lamun aing mulai kan tuh ieu teh nang meuli aing balas usaha aing alhamdulillah ku Gusti Allah syariat make syariat kene ngomongna mah tapi kan nang aing mun cacak-cacak eueuh aing kumaha tah tuh si itu nang aing nyakolakeun aing syariat kan nang aing eta kebal-kebal leungit syariat teh jadi pangeran nang aing kabeh tuh eta kan syariat tuh asal lepas bae tah ngomong syariat asa nang aing bae mentak kurang dagang madagang ngaranna ge bersyariat hate maka Gusti Allah kalamun dibere untung bae engkena bakal ngaku jadi pangeran nu mantak ku Allah dirugikeun teh abe ulah ngaku jadi pangeran malah lolobana rugi abe daun abe inget bae ka pangeran sebab inget ke dongeng eta teh Sayyidul Baghdadi teh dongeng aya jelema teh inget-inget ka pangeran cek Allah teh ieu budak teh inget bae ka pangeran padahal mah sehat nang aing eta nya dibere harta berlimpah nang aing coba ku aing dibere gering dibere gering mulai nya Allah Malik astagfirullahaladzim ya Allah subhanallah astagfirullahaladzim malaikat bebeja ka Gusti mending digeringkeun bae cenah emang kudaon cek Gusti keur carita dongeng supi kamari manyana keur teu dibere gering tuh pernah zikir ka Gusti kan kaambe ku kula zikir teh kan seungit kaambeuna kemudian salilanya teu pernah gering bau jasa hangru barangnya gering seungit kaambeuna lantaran terus bae Allah istighfar lah mending digeringkeun we Gusti cek yang tuh malaikat ge nitah ngageringkeun ka jelema kos kitu mah kadu tilok zikir-zikir mah sebab teu kaambe-ambe bagus punyana nah engke ku Gusti Allah disehatkeun deui coba sehat nyana inget teu ka aing barang sehat saeutik bae ya Allah poho deui bae oh kok saya jelema ya kok saya jelema moal dibejakeun ngaranna
tabrakan jeger. Wah, potong sukuna potong. Urut ka dokter. Alhamdulillah make tongkat bisa ke masjid. Jum'ahna nu tilok jubah tatainya jam 10 geus datang ka masjid. Nyana neangan tihang kieu we di tihang. Sasalaman. Oh iya tihalamat bisi tigaleun ieu kula mah geus naon gara-garana hayang ditihang bae ceukna sebab ieu suku itu datang ka rada cager masih kene tah make tongkat barang teu make tongkat boro-boro ditihang teu Jumat. Eta teh lewat berarti bagusan kene dibere tabrakan deui. Kabeh Jumat deui. Tauhid sifat kos kitu bae. Teu meunang dibere gering aral, teu meunang dibere rugi aral, teu meunang dibere susah aral. Tauhidna tauhid sifat. Eta mah tauhid awam. Eta mah tauhidna tauhid lumrah TK kos kitu. Ambalayah eta mah tauhid kos kitu. Cek tuan saya tambah kos gitu mereka dulu tauhidna sapira tambah hazal jismi fidarain wa marifatul zat takulu hazar ruhil kursi fil akhirat. Marifat zat ialah bagian ruhil kursi, ruh anu bersih jaga di akhirat murni ngagenclang lewat itu tadi melalui pembersihan batin nyana nyekalakeun awak aya lelembutan di jero lelembutan teh aya panyakit aya laum aya hawa aya makruh aya ujub aya gibah aya riya piceun aya kitu jahlu aya bodoh aya hubul jahumul mal hubur dunia hubur riasa piceun dibersihan sedemikian rupa kunyana diupayakeun datang ka leuleungan ninggalkeun heula masyarakat, ninggalkeun heula anak pamajikan, ninggalkeun heula dunia, tinggalkeun sanajan nyana aya di imah diusahakeun hate teh ulah resep kana dunia ditapakuran gunyana awak kunaon sia resep bae dunia ja dunia mahina cek Gusti Allah lauzina lamun ditimbang aya mangpaatna ulah loba ieu dunia andai kata aya manfaat jeung aya mulia aya bagus ulah gede saukuran jangjang rambetuk bae niscaya moal dibikin ka kafir ka dunia. Moal dibikin ka kafir ku ayana hina dunia dibikin ka kafir. Hina, entak dibikin ka nu hina deui. Kulantaran mukmin mah mulia teu dibere dunia. Sebab kotor, masa sih kudu dibawa ku nu mulia? Tuh kan? Keur ngaji mah bener oge ya. Bener oge ya. Jadi lamun aya jelema hudang neangan dunia datang ka peureum dunia keneh bae eta teh hook jasa urang mulia neangan nu hina bae datang ka gelut-gelut berebutkeun nu hina datang ka poho ka Gusti Allah lantaran ngupayakeun nu hina datang ka gelut nu hina datang ka urang poho ka Gusti Allah rugi engke di akhirat hina dunia eta dikitu-kitu bae ka Gusti ka hate awak sia teh ieu masyaallah kunaon budak-budak nu hina bae deres dagang mah deres budak-budak nu hina ge emang parantina deres nyana bisnis ge budak-budak nu hina ieu mah ceramah make ayat make hadis neangan nu hina goblok tuh masyaallah pohara jasa tuh aik itu banyak dagang geus tanggung hina di akhirat lagi geus mal hesen deui malaikat datang di rantai bae eta mah cih kumaha tadi kitu-kitu bae heulanan dikitu-kitu bae dikitu-kitu teh maksudna ieu urang supaya bersih tidak dunia terus we
sapoe dua poe aya neran bahwa eta dunia hina mun encan aya anggapan di jero hate urang bahwa dunia hina urang masih kena can boga makom terus bae hese kudu boga guru numantak didinya lah guru mursyid datang nyanggakeun sadaya-daya abdi teh pangurus geni awak nyaan sia mohon daek sia ninggalkeun pamajikan mombong bohong atuh gitu batak bohong loba anu bebe jaga ku lagi kula mah cenah manguruskeun bae kiai awak ieu lah cenah ieu nepi ka Allah keun boga pamajikan sia boga ai maisa naon dia dagang mun eureun dagang daek ieu tuh kumaha cenah bohong berarti sia mah maca salawat bae bohong berarti emang kudu eureun ci atuh cenah urang kumaha dahar nah ieu teh endek mindahkeun keyakinan nu tadina urang boga keyakinan mun teu dagang teu dahar kuari mah tinggalkeun eta kuari ka Allah pan bisa kos kitu pan Allah teh yuhyi wa yumit Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hayyul qayyum la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca unggal manteu salat kurang la ilaha illallah taya pangeran wajib disembah kecuali Allah wahdahu Allah teh hiji la syarika lah nu ngabarengan wahdahu la syarika lah lahul mulku Allah teh anu jadi raja kerajaan aya di Gusti Allah milik Allah kerajaan atuh Allah baraja di daja masa urang karaja tuh percaya walahul hamdu jeung Gusti Allah teh sadaya puji yuhi Allah teh nu ngahirupan cak Allah sia teh anu ngaayakeun aing kuari sia ku aing dihirupan moal pati-pati yuhi aing nyorot ka sia lamun ku aing teu diurusan sia setiap yuhi aing nyorot ka sia dahar hidup ku aing diberes sia hayu engke wayah eureun yuhi aing yumit paeh sia dibaca kurang tapi kurang yakin tetap baik dibaca kurang lantaran urang ieu tauhid sifat doang makanya syariat tetap baik balik deui teu dagang moal oh hes neuk mindahkeun keyakinan eta mantak kitab ieu mah lain ajieun bangsa tukang karung lain ieu mah neuk mindahkeun keyakinan perasaan urang nu tadina rasa urang mun teu dagang mah deuh moal boga duit mun teu tani mah deuh moal boga duit mun teu gawe mah deuh moal boga duit deuk micen eta deuk dikaallahkeun doang waduh atuh kos kitu mah cenah itu kumaha mantak hese ge jadi wali lain zikir lah zikir mah babari illallah dinusugi makomu panjang ngariung dinusugi angel kiai tolol tak kiai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha 100 naik deh illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la 200 illallah la ilaha illallah la ilaha 300 la ilaha tiba-tiba ieu panjang amat abe gede dinusus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kayak sagedeung amat nah panjang-panjangnya jamal gede eta tauhid sifat kos itu arahanana mangpaatna jang jisim sakumaha tadi tah takunu hadzal jismi fid darain ibadahna lumpat ka jisim sagalana lumpat ka jisim putar aturna wudu kumaha ngababagus jisim salat ngababagus jisim jang awak bae roh kolbu teu pernah dibeberes eta tauhid sifat kos kitu mun ditanya ku urang ala oh aya anu ngahirupan sia Allah anu nyugikeun sia Allah anu ngamuriangkeun sia Allah nu nyakeun Allah pinter wabeh je pinter jasa malah make dalil lagi geus teu kudu henteu cukup make nas make mantek segala rupa martin lagi bual deh atuh hebat jasa kiai emang teh hebat kitu lamun ngaji tauhid hebat jasa belum ngebahas tauhid make alatna yakni makulat beuh pahara jasa innal makulati ladaihim tuswaru bil asyi wa hiya jauharun wa hiya aradun wa jauharun dulur sing hade bahwa aya johar aya arad
arad johar anu kitu maqama binafsi ari arad anu kitu maqama bigairi johar maqama binafsi arad maqama bigairi arad engke bakal kabagi ayat 9 ieu kabeh maujudat mungkinat johar arad eta kabeh adalah nu mungkin Allah lain johar lain arad wow jago jasa mulai kuari di dalilan nu maqama binafsi nu maqama bigairi hendak nyaritakeun ngamurnikeun Allah melalui dalil hebat jasa hebat lain lalagan make alatna segala rupa geus nas Al-Qur'an geus hadis geus mantek geus make makulat hebat jasa dibere teu boga duit ingat tutulungan Gus ya emang kuna gitu aing teu boga duit jasa ieu mana pamajikan ada muriang anak deh aduh di rumah sakit eta ngaranna tauhid mengpeleh di makulatan tinggal di makulatan tauhid anu hebat he awak aing sehat nang Allah gering nang Allah sondor aing minta tulung ka sia endek ka Allah bae aing mah hirup nang Allah paeh ge menang Allah bas kumaha Allah bae keur ngaji mung mantep giliran bae keluar ngaji boro-boro gering teu boga cai bae teu boga cai walah tah dek jadi wali teh hese dek masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah urang kuari kieu bae ai tauhid sifat bae datang ka dieu panjang tah dongengna kieu urang berang aktivitas terus maghrib urang carita ngaji datang ka Isya terus aya di riungan tetangga kebenaran ngariung datang ke jam 12 balik ka imah dele jambu jam 12:30 aduh besi kaberangan ya subuh ya hayang udang ti peuting ya udang we jam 3:30 jam 3 hayang we udang bener diudangkeun gua jam 3 aduh isuk tunduh lah SD bae subuh bae subuh ge hampir jam 6:30 hampir jasa eta ngaranna tauhid sifat ai tauhid zat lain gitu urang aktivitas jam 12:30 ya Allah ya Rabbi abdi diciptakeun ku Gusti Allah dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah kemudian abdi minta dibere sare Gusti kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3 abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti atuh Gusti mah maha kawasa hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam ulah dibere puyeng abdi ku Gusti haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti ja Gusti mah maha kawasa abdi percaya ka maha kawasaan Gusti abdi nyerahkeun sadaya-daya abdi bate daya teu upaya di ayana ge lain nang abdi gagah lain nang abdi kuat lain nang abdi ja jelema anu dahar bae ge teh dibere kuat teu bae abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti abdi hayang hudang jam 3 hes jam 1:30 set setengah jam dihudangkeun ku Gusti alhamdulillah teu puyeng terasa bareng jeung Allah langsung mandi langsung wudu salat sholli sunat tahajud Allahu akbar masyaallah tahajud teu salam-salam pas tahiyat teu salam masyaallah cak pamajikanna tahiyat ke belamat datang ke jam 7 moal diserahkeun ka Allah mah nah urang ngatakan lamun geus saes saha nu ngahudangkeun ai lain Allah mah bisa nang Allah ketika urang sare dihudangkeun ku Gusti Allah hudang sia hamba aing sia dipake kakasih ku aing sia teh kakasih aing hudang sok nah seakan-akan mandi wudu sok salat aing resep ngadenge pujian-pujian sia ngadenge kapasrahan sia ka aing sakumaha sia pasrah ka aing ku aing bakal diladenan sakumaha keyakinan sia ka aing ku aing bakal diladenan ku aing ana inda zonni abdi bi aing mah kumaha sangkaan sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal dibere sia mata ulang urah boga rasa nang aing lamun urang boga rasa nang aing sakit tuh bakal dibere capek
Nah, melalui tauhid zat dibagilah ku ari kurang tauhid sifat, tauhid asma, tauhid afal, tauhid zat. Mimiti urang berangkat tina tauhid afal supaya afal teh kaharti ja Allah tegas kajelaskeun fa'alul lima yurid. Ku ari kurang terus we dianalisis diasupkeun ka jero hati Allah teh anu migawe urang lempang teh digawe nang Allah fa'alun lima yurid diuk teh pagawean diuk nang Allah fa'alun lima yurid kicep teh pagawean kicep nang Allah fa'alun lima yurid denge teh pagawean denge nang Allah fa'alun lima yurid wabeh kamamana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah lempang nang Allah diuk nang Allah asupkeun ka jero qalbu urang selusup orang nang Allah terus sapoe dua poe tilu poe gege karasa ketika menang Allah Gusti teh daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun teh nang Allah henteu datang eta panah ka ditu kecuali nu ngadatangkeunana Allah henteu ragag eta barang bang di luhur kalapa kecuali ragagna menang Allah ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah fa'alul lima yurid asupkeun ka jero hate mulai kabeh menang Allah asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah urang kadi nang Allah urang kadi nang Allah asa babarengan bae Kanjeng Allah teh mantap moal aya capek engke maka dituna moal aya waktu teh kapan panon poe teh nu ngaleumpangkeun Gusti Allah ketika urang geus deukeut jeung Gusti Allah aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk sesama makhluk tidak boleh saling mendahului jihad kajian Nabi Yusa perang can anggeus kumaha gitu ya Allah ya Rabb apan ieu teh perang dititah ku Gusti sementara can anggeus ieu perang ieu panon poe teh pan endek datang endek surup lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang abdi deuk kadatangan malaikat tukang narik panon poe hei malaikat eureun heula sia eureun heula ulah waka disurupkeun ieu emang enak can beres perang eureun awas ya diancam ku sia lamun terus bae diseret datang ka surup awas ku sia oh tuh cerita ya malaikat hampura ditahan ku malaikat perang tetes beres setengah jam kemudian beres malaikat silakan bakarak narik malaikat bebeja ka Gusti tasih bagawat teh mah tuh sama-sama makhluk je ahli hakikat bagus kos karari itu emang kumaha gitu kos itu kesa kedeung deui di Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun maot engke bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Yusa nu ngora bakal nu kolot modal eta wallah ieu marifat zat. Nah kakarak awalan marifat sifat bakos gitu mah tinggal urang jaritakeun marifat zat mulai ti marifat afal mulai ti tauhid afal naik kana tauhid sifat naik kana tauhid kitu ahwal kemudian asma gitu kemudian kaharti afal kaharti sifat kaharti asifat kaharti afal kaharti asma bakal kaharti sifat ketika afal asma sifat kaharti bakal kaharti zat Allah ieu nu dimaksud fa ma'rifatul zat yang didamel makhluk kok nupang bagusna yakni manusia ditaklif ku Gusti Allah titah iman titah ibadah ketika orang ibadah kudu auh kanu diibadah faman lam ya'rifuhu kaifa ya'buduhu jelema nu teu wauh ka Allah deuk kumaha ngaibadahanana ka Allah moal bisa ibadah jadi kudu wauh ka Allah makrifat ngaranna marifat kabagi dua aya marifat sifat aya marifat zat
Marifat sifat mah takunu hawal jismi fidarain eta mah bagian jisim dina dua kampung, dua desa, kampung dunia, kampung akhirat. Tauhidna tauhid sifat des tabak kamari sekadar wujud idam bako mukhalafah lil hawadith qiyamu bin nafsi wa daniyat qudrat rodat bagi kana sifat nafsiyah salabiyah mani ma'nawiyah kos kitu wayah dagang mundur mah wayah dagang rugi mah nyana tetep ngalamun wayah muriang ngalamun tinggalkeun ku kabogoh minum baygon padahal mah wujud gidang bako dibabaca coba supaya pasina saya man wayah di gitu tinggalkeun ku kabogoh nyana frustasi ditinggalkeun maot nyana frustasi tinggalkeun maot usalaki ceurik pamajikan salaki ditinggalkeun maot ku pamajikan seurik ya bener gitu kira-kira hati mana nutuk agak bener kira tepas ya lalaki tolol tuh mau situ mah lain tolol nukudu nama pamajikan ngagojob encan dikubur didinya orang nikah di hareupeun pamajikan karak mantep ya itu lain menang-menang deh boro-boro paeh hirup ge meunang kudu jadi ieu mah mun teu kaju nikah kena kasaksian kajenteun geus jadi mayit wal bisa saduk cek garis paeh emang dah huruf kene nya ngorowot supaya moal paling pocong gen wasiat ajikan muriang wasiat ka salakina abi asana ieu mah hirup geus teu kuat bakal tereh maot aya naon wasiat geus kawin mangga bae sabada kula maot kakak bersede kawin kula marido penting hiji syaratna di mana-mana kuburan kula geus garing mangga ada kawin syarat kedua pangabanjurankeun we kuburan kula isuk-isuk patember sore-sore patember amun geus garing garak meunang kawin deui goblok meureun sih nek iraha garing mah tolol hebat tawasiat ma'rifat sifat begitu bae sebab ngan sakadar cangkang ma'rifat cangkang mah kos kitu sakitu awewe haram di mana kadeuleu mah dikicipan bae eta marifat karena marifat cangkang aya nu SMS di SMS deui seurinya aing laku ieu padahal geus kolot aju ganjen jasa deui main foto-foto bae padahal geus wisan kajembut-jembut eta marifat sifat pakos kitu cinarakaeun tawa mun batur ngareunana ngaju aya nu datang awewe Assalamualaikum Waalaikumsalam ngaji pendi kulat teu aya sasaha ieu kula marindu jasa ka Mang Haji sadajan abdi mah umur kakarak 25 tahun tapi asana keundeul Mang Haji mah kasep jasa ieu mah kula mandek sedekah bae susu kula pangnyekelkeun asana Haji pendi mah balingkekeun deui ka dieu eta makrifat mah marifat jan ai subuh mah biasa
maghrib gitu disampaikan wujud gidambako aya susu mah dicekel lah sifat pokok gitu. Ya Allah ya Rabbi nyaho tahajud teh hebat bakal nyangan kuburan jaga saat orang di jero kuburan pak mongkling buta rata mana teh aya batur sorangan bae sempit ka bina-bina lamun urang sering tahajud caang kuburan jeung lega lamun 2 rakaat tahajudna ngentit mun 4 rakaat rada gede 10 rakaat gede 20 rakaat mencuri mun 1 rakaat pareum teh nyaho udang jam 2:30 tak tidak mana hujan pohara tiris yo karena cair ada jauh dari setik paeh dari jauh orang lampu WC na itu jauh orang kajaho orang tahajud bakal nulungan orang jaga di kuburan bakal dari caang tapi kutiris eleh ia tauhid sifat makrifat sifat makrifat nakakarak datang makrifat sifat tapi lamun makrifat eta jang di dunia di akhirat eta bae tah di dunia dongeng keayaan tauhid ku situ makrifat ka Allah ku wujud di dalam di akhirat kayak gitu sarua bae tinggal ke dikoreksi batin dunia mah nya cukup wa ma'rifatul zat takunu hadzar ruhil qudsi fil akhirat masya Allah ma'rifat zat ma takunu ayat tamarifat zat ma bagian ruhil qudsi fil akhirat kama qala Allah ta'ala wa ayyadnahu bi ruhil qudsi wa hum manusia dikuatan biruhil qudsi urang mimiti di alam ruh alam arwah Allah nyiptakeun roh suci luar biasa kasucianana ku Gusti Allah ditanya Gusti Allah nanya ke roh cek Gusti Allah apakah kaula lain pangeran aranjeun kabeh qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran dek nurut banyak kana aturan-aturan kaula pasti moal maksiat pada engke moal alastu bi rabbikum lain tak kaula pangeran aranjeun kabeh qalu bala syahidna sumuhun abdi jaksian das moal maksiat pada engke jaga di dunia moal dek nurut ka kaula sangat mun aya nu ngajak keluarin kaula bakal nabane nurut jadi najis geus nyebut tage qalu bala syahidna ruhil qudsi cak Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ka dunia sanggeusna datang kana ajalna bakal dicabut balik deui ka aing lamun roh sesuai jeung aslina qudsi suci bagian maneh surga lamun maneh beberokot ku dosa bisa seheula maneh moal bisa daya moal kudu berdosa syahidna binyaksian Gusti teh pangeran maya ka pangeran nabi kudu maksiat Gusti teh anu ngadamel langit bumi katutesina maknya abdi didamel ku Gusti kudu mahiwal ka Gusti moal Gusti bener nyangageun bener sok datang ka waktuna diturunkeun hiji-hiji ka alam dunia tak anu jadi Bill Clinton anu jadi Obama anu jadi George Bush anu jadi Abdullah Raja Arab anu jadi Idi Amin anu jadi Muhammad Ali anu jadi Mike Tyson anu jadi Mario Kempes
anu majen dari Maradona, anu jadi Bronson, anu jadi Cingluh, anu jadi Sosobur, anu jadi Ajat Sudrajat, anu jadi si Aswadi Idris, anu jadi Andi Lala, anu jadi Haji Pendi, Ibu Rozak, Ibu Doli, Haji Firdaus, ayat awel anu tadi ditanya alastu birabbikum kabeh qalu bala syahida jol ka dunya kafir musyrik munafik aya nu muslim tapi maksiat dagang dioplos baik pemerintah korupsi baik ceramah yang berkat baik amplop teu eureun-eureun jadi Habib teu para rubuh aspal lu kudu 5 cm jadi 2 cm iya macam-macam ya macam-macam barang hayang jadi kunci teh hese hayang jadi kunci teh hese wa ayyadnahu biruhil kursi ma'rifatul zat takunu hawar ruhil kursi fil akhirat urang teh carita surga lamun urang geus datang ka ruhil kursi di dunia keneh surga geus karasa lamun Kangjeng Nabi Isra urang bakal bisa Isra sakubah Kangjeng urang mun datang ka ruhil kursi Kangjeng Nabi Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha lamun roh urang geus kursi sarua jeung Kangjeng Nabi bisa cih atuh naon bedana aja Kangjeng Nabi wa uswatun hasanah oh kipu doli ge para liman kana yarjullah cih eta ayat eta sebulan mulud digecek-gecek bae eta uswatun hasanah alhamdulillah hasilna kebeli Fortuner deres dah Pak iya nya hayang nya teu kabeuli rusak jasa sahabat tah tuh iya tah supaya jadi ruhil qudsi deui kumaha ma'rifatul zat mimiti urang berguru heula waliyam mursyida wa tarasyansa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqribuhum zatal shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika may yahdillahu kadituna wa may yudlil kadituna waliyam mursyida wa may yahdillahu fahuwal muhtadi kadituna waliyam mursyida wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida siapa di babaca gitu talar heran aing mah aing onam tilok maca jih bagusan mana aing maca tapi tetalar tapi aing mah tilok maca tapi talar aduh Gusti Allah doaku waliya Ustaz tuh wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida jelema anu ku Gusti disasarkeun moal kapanggih jeung waliyam mursyida tapi jelema anu dituduhkeun mayah tadi fahuwal muhtadi jelema anu deuk dituduhkeun ku Allah bakal menang pituduh buktina wa tarasyamsa idza ta'at wa tazawaru an kabin zatal yamin wa idza gharabat taqlu zatal shimal hum fi fajwatin minhu jijro guha ashabul kahfi tapi ku Gusti Allah sorotan panon poe di luareun guha bisa nyorot ka jero ya Allah ya Rabb bisa mali ka katuhu bisa mali ka kenca padahal mah aya di jero guha aya rahasia naon sih aya nur ilahi di jero qalbu
lamun urang geus boga nur ilahi urang sare gundamna ge gundamna Allah Allah mun urang sering maca sholawat gundamna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali gundamna teh naon nu kurang dibaca. Namun urang tilok maca sholawat tilok zikir gundamna karunggoni platejo platu gundamna kos itu jadi kuah eta teh bayangan maot urang teh maot keleng kos sare ke di leungit ke Gusti Allah rasa kabeh leungit kemudian urang dibere teh ingat kajeun saha ika ditutup wari engke dibuka hijab nempo ka alam itu iyalah roh urang teh bakal babacaan sakumahan dibaca ku wari nu tadina Allah anu tadina urang sering maca sholawat didukung ke ngadukung karena Allah tapi lamun jelema tilok pikiran kabelah dituna karung ayam sia deh ulah sapegeun cacan mental Gusti Allah mulai ayalah waliyah mursyida beat urang di tarekatnya beat artinya beat ketika tenuturkan karena aturan-aturan guru sentil kayak guru siap kos abri ketika keluar tidak aturan keabrian nyana bakal disiksa kos polisi ketika keluar tidak aturan kepolisian nyana disiksa nu mantaknya nama selalu patuh ke komandan siap dan kamu besok melaksanakan tugas survei ke pondok siap dan itu amrinya namanya di modalannya hontunya di ongkosannya siap dan di sana nanti ada janda kamu harus periksa siap dan jandanya muda apa tua muda siap-siap dan dua kali janda siap-siap dan ini mah jandanya tua siap dan untuk komandan saja toriko ge sarua siap dan maneh kudu laksanakeun siap dan si ada ulah kieu siap dan toriko mantap waliya mursyida urang ngaji ngejah maka saha bae urang ngaji amil maka saha bae urang ngaji fatul min maka saha bae jeung doktin jeung buak beat sebab eta mah urusan zahir tapi ieu mah urusan batin kudu make beat waliya mursyida ketika orang geus beat siap hulu jadi buntut jadi hulu jadi suku jadi hulu kumaha cak guru bae nyanggakeun sadaya-daya percis kal mayit piadil gosil kos mayit dileungeun enan mandian dibalikeun malik digigirkeun ngigir ditangtungkeun tang nangtung didukeun bau kal mayit piadil gosil mulai boga aturan ti guru urang kanyahokeun heula nya tauhidna tauhid asma nu kaluar di alam dunia ieu tina asmaul husna pagawean urang ieu adalah kasorot ku asmaul husna nu mantak Allah asmaul husna seluruh pagawean aya di asmaul husna sok kuari belajar heula mengetahui tauhid asma ayo geura belajar hiji-hiji teng timimiti wallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim mimiti ar-rahman ar-rahim al-malikul quddus malik al-quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir terus lain jang dibaca lain jang diwirid tapi jang dilaksanakan baca Quran lain jang ditalar Quran teh dina thariqah mah lain jang ditalar Quran teh lain jang dibabaca di thariqah mah tapi dilaksanakan naon hartina talal Quran tapi teu dilaksanakeun kalah kajadi siksa Quran ditalar urang keur ngaji syariat mah sangat bangga bahkan di musabaqah lain bae maca Quran gori mah musabaqah teh maca kitab ge di musabaqah
kol sabako bagus tapi ketika nyelusup kena toriko lain eta Quran teu kudu ditalar Quran teu kudu dibaca kok bisa jadi kos gitulah toriko ulah sia-sia kok bisa jadi kos gitu sih berarti bertentangan jeung Kangjeng saekeun sungut sia kok bisa pelaksanaan toriko mah kajin Quran teu dibaca ge tapi ngalaksanakeun Quran kajin teu katalar ge Quran tapi ngalaksanakeun termasuk inget ka dongeng Abah coba renungkeun ku sia aya jelema ngaji naon gitu ngaranna tajwid diaji makharijul huruf diaji kemudian ikhfa gunnah qalqalah itu ismam dan lain sebagainya tak ai praktek nak teu beres maca Quran alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim teu beres maliki yaumiddin maliki yaumiddin dal kuda betul maliki yaumiddin mitin mah mitinnya midin ese midin dal midin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta'in c iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya juga udah ngaji tajwid cegiana iya praktekin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya tangin susah tangin meureun ieu mah kos aya jelema anu eta teh gagah jasa jelema masyaallah pohara jasa macul kuat teu make kaos kahujanan kaanginan pohara jasa ditanyakan ku jelema isi rahasia dan naon ieu boga wiridan naon mun barang dahar naon ku baga amat kahujanan kaanginan teu make baju teu make kaos kok kuat amat ieu teh berkat antangin alhamdulillah tak kudu kipodoli teh ngomong lumayan sakitu ge 3 juta tuh nah iya asma Allah lain diwirid cok wirid diwirid benang gajaran cek syariat tapi ketika nyulusup ka toriko lain diwirid teu kudu talar asma Allah cek syariat talar ya Kangjeng Nabi ge dita syariat ketika asup nyulusup ka toriko lah dek talar dek henteu maksudna teu perlu Quran dek talar teu perlu pan kos kitu amat pelaksanaan DPR lain lalagaan loba nu talar Quran Bupati Rahmat Yasin Bogor santri meles-meles Yasin talar tabarok talar waqiah talar surat kahfi talar nyana kuari masantren di mana masantren di Bandung di mana karah tuh dasar siapa nyaho bae emang jeung sia meureun ada cara gua anak suka miskin tuh Bupati baru gubernur loba nu talar Quran di MPR tapi teu ngalaksanakeun endahan jadi mangsa KPK maningan teu talar tapi bener aya teu talar nya teu bener Haji Pendi ada mah atuh geus ka talar henteu maca tilok teu bener teu mah jeuna parantina nah ieu urang kajaokeun heula Ar-Rahman Rahman teh hartina ulas Allah rahmat Allah teh adalah nyulusup ka manusia ka hewan ka bumi ka langit kabeh kena rahmat Allah di langit salangit malaikat kasorot ku rahmat Allah di bumi sabumi kasorot ku rahmat Allah di laut salaut kasorot ku rahmat Allah
dileuweung saleuweung kasorot ku rahmat Allah kayu batu kabeh kasorot ku rahmat Allah ieu bumi kabeh ge kasorot ku rahmat Allah sehingga rahmat Allah teu bisa nyieun neraka jeung sorga hasilna kasimpulanna bumi langit dunia akhirat kabeh ge ieu teh dadamelan rahmat Allah atuh termasuk maneh ge kasorot ku rahmat Allah sumuhun sok atuh bersyukur ka Gusti Allah. Mulai ketika orang ningali keindahan alam dunia dina taregoh berarti kan orang guru tafakur kurang kuari kadeuleu keindahan alam dunia neuleuh langit indah amat eta langit numpoe beuh masyaallah mun beurang aya panon-poeannya angan jagat mun peuting aya bulannya angan jagat sok tapakuran nang saha eta langit sakitu indahna aya panon-poean aya bulanna nang Allah sing bener atuh maneh ka Allah mangga ketika orang ningali kana keindahan bumi mending ngampar ya bumi ningali keindahan aya gunungan gunung teh indah amat ningali laut mani indah pohara ningali tangkal kayu mani indah sok eta teh keindahan alam teh nang sa nang Gusti tidak rahmat Allah sujud atuh sujud begitu ka laut ningali lauk-lauk timimiti lauk julung-julung lauk parai gede setik endet gede setik gabus gede setik kabelah cumi teh hurang teh kemudian aya lauk kakap kemudian kabelah dituna aya lauk layung kemudian kabelah dituna aya lauk bude teh naon hiu lauk naon deh Paulus nang saha ngadamel nang Allah ku rahmat Allah sumuhun sujud atuh sujud tafakuran sok begitu orang kaleuweung masyaallah ningali aya kabang-kabang aya gaang aya deui cacing kemudian aya deui macem-macem di dinya nyiruan teh cangkas teh binatang-binatang anu ngarayap anu halali berlaleutik geus karuhan loba mulai kuari ti mimiti hayam datang ka embe pucang datang ka munding datang ka sapi banteng jeung sajabana budak maung singa macan gajah jeung sajabana nang saha eta nang Gusti Allah ku rahmat Gusti sujud atuh kuali ragap ka diri maneh ayeuna nang maneh teh nang saha nang Allah kunaon ku rahmat Allah masyaallah rahmat Allah teh ngalimpudan seluruh dadomantak timbul bae inna rahmati wasi'at kullasyai janang Allah dadamelan teh nang Allah sok tafakuran tidak dedeulean we heula dedeulean keindahan kudu ditafakuran urang deuleu naon bae tafakur deuleu macan masyaallah indah amat eta buluna pahala calangapna indah amat mun ngangsongkeun leungeut kanyana indah amat aduh itu bacaan pohara amat itu maung pohara amat itu singa pohara amat itu gajah pohara amat masyaallah karim pohara tafakuran sok tafakuran ya Allah keindahan Allah timimiti langit bumi kemudian makhluk manusia ngaran manusia hewan kemudian lauk eta teh rahmat Allah inna rahmati wasi'at kullasyai ya Allah di satu kuari mah urang teh ulah galak ka jelema sebab kabeh ge dadamelan Gusti adapun batur salahna eta teh ku nafsuna urang mah atuh mun tayang ka Gusti Allah bersyukur henteu dijadikeun anu salah ketika urang gapanggih jeung ahli Allah sono ketika orang gapanggih jeung jelema mukmin sono ketika orang gapanggih jeung jelema kafir tetep sono sebab ulah ningali kafirna neuleuh dadamelan Allahna kali toikoh bangke da eueuh sekat jeung saha bae bakal aku ulah kaget lamun Gus Dur wauh jeung saha bae ulah kaget lamun Habib Lutfi kuari wauh jeung saha bae ulah kaget sebab jana mah berbeda alam kitulah di torikoh aya pandangan ieu teh ilmu Allah ieu mah ilmu dunia tetep dihormati ieu mah mukmin ieu mah kafir dihormati ieu mah awewe ieu mah lalaki dihormati mata kula kaget bisi aya ahli thariqah ngarendeng jeung awewe ulah kaget tuh siapa ka aing sok aju kitu bae di deuleu teh tidak sudut rahmat Allah
urang mah can datang kadinya sebab aya sir, urang mah can datang kadinya sebab urang mah aya perbedaan diuk jeung aki-aki hapeut, diuk jeung nini-nini hapeut teu hayang, begitu diuk jeung janda ngora mantep, komo jeung nu parawan mah beuh mantep jasa, nu kos kitu mah pinarakaeun ulah ka diuk sembarangan, ahli tarekah mah teu beda diuk jeung aki-aki sarua makhluk Allah ngan nya mah geus kolot bae lantaran hirupna leuwih ti heula tibatan urang batan kula ieu mah nini-nini meuh baheula mah jana ge ngora kuari bae disebut nini-nini tetep dihormati kebenaran janda atuh janda ge nang Allah jana ge teu hayangeun jadi rangda ieu parawan atuh ieu mah parawan mah meujana kecesan kan lain deui ngejepret emang karetan kabeh eta keur carita jeung makhluk kapanggih urang jeung pamarentah nu sok korupsi ulah di dalam korupsi dan di dalam makhluk Allahna ketika aya jelema mabok ulah di dalam mabokna dalam makhluk Allahna ketika jelema zina ulah di dalam zinana dalam makhluk Allahna jangan nu rek nyiksa teh lain urang Gusti Allah nu rek ngasorgakeun teh lain urang Gusti Allah wallahu alam urang ge kumaha meureun hukuman Allah ulah waka memponis batur jore lantaran diri urang ge can karawuhan engke di akhirat nu ngasupkeun ka surga jeung ka neraka lain urang lain bapak kolot urang lain tetangga urang lain kiai lain nabi Allah bagerat mulai tah wih pan pohara mah mah kos kitu tarikh nah ketika aya jelema korupsi ulah di dalam korupsina tapi di dalam makhluk Allah ngan urang kudu bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillah Gusti maling teh korupsi teh lain di diri abdi tapi di batur abdi mah dijaga ku Gusti alhamdulillah ketika aya jelema teu penting kerek bae urang mah tahajud ulah sombong tetapi urang bersyukur ka Gusti Allah Gusti alhamdulillah abdi mah ku Gusti didamel jadi manusia teh dibere hudang ku Gusti kemudian dibere daek salat ku Gusti lain abdi anu hudang teh lain abdi anu salat teh ieu teh Gusti Allah lamun ku Gusti Allah cara itu mah kerek bae abdi ge sarua tuh ulah ngahinakeun kana kerek bae ketika orang puasa itu lain orang nu puasa teh Gusti Allah mere kuat ka urang jeung mere hayang ketika neuleuh jelema nu ngarokok bae urang ulah bendu pantogeun dahuluna salah siapa tuh ayeun kanu salah beresep sama lain kos kitu siapa bangun heuh bae lain ih siapa bangun ayeun jelema salah teresep emang dasar pinarakaeun meureun lain kitu urang puasa Gusti sanes abdi dalamun ku Gusti abdi dibere muriang mah meureun abdi ge moal kuat puasa jab muriang jeung sehat teh ti Gusti kemudian dibere daek teh ieu teh nu mere daek teh Gusti mere ilmu Gusti atuh lain abdi hakikatna mah rahmat Gusti nyorot ka abdi didamel ku rahmat Gusti dikuatkeun ku rahmat Gusti diberangkatkeun ku rahmat Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya si itu henteu puasa atuh itu teh meureun teh dibere kuat ku Gusti abdi masa kieu tetep berek bageurkeun nu teu puasa ge lantaran eta ge sarua hamba Allah adapun abdi dibere puasa lain abdi bersyukur ka Gusti itu teh dibere puasa meureunanan nyana boga penyakit asma sakitu tuh salah jadi ujorena ka jelema deuleu nu mabok bersyukur ya Allah hadena mabok teu di abdi jalan zina ya Allah hadenan tadi abdi bade ditayungan ku Gusti lamun abdi kos kitu meureunanan sarua abdi ge tuh kan sanu hayang teu hayang eta baja nafsuna mulai rahmat Allah nyuruh didamel ku rahmat Allah Ar-Rahman praktekna rahmat teh kuari keur wajahna lain dibabaca wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul mu'minul azizul jabbar aya bae anu ngadeng wae goblok gandeng eta teh meraktekeun asmaul husna aya jelema marah itu praktek kajeun teu talar ge asmaul husna tapi praktek kajeun teu talar Quran tapi praktek dibandingkeun jeung nu talar tapi teu praktek maning nu teu talar tapi praktek kumaha cenah nya talar nu praktek wah atuh tamah mimbabe komo atuh mimbabe pohara tah atuh nya talar nya praktek atuh pohara ieu mah keur carita wilah-wilah ieulah tariko ike kok kiai cenah ngabahas kadinya ndek ngajadikeun ruhil kudusi
dek diba bagus ku urang roh urang teh supaya bersisa kumaha urang waktu diciptakan ku Gusti Allah tanpa aya muatan politik waktu keur diciptakan ku Gusti Allah urang teh di alam arwah teh henteu jadi lurah teh jadi RT teh jadi presiden henteu nyaritakeun politik henteu nyaritakeun tentang itu perekonomian teu nyaritakeun tentang perbudayaan di alam arwah mah ngan sakadar nu dicaritakeun alastu birabbikum bala syahid berarti ketauhidan marifat ka Allah bersihan kakarak di ar-Rahman encan ar-Rahim beda henteu ar-Rahman jeung atuh beda sebab ziyadatul lafzi teh dulu alazatul mana tambah lapat nuduhkeun kana tambah makna Rahman teh leuwih tibatan Rahim atuh makna rahmat teh leuwih tibatan makna Rahim ya Allah encan al-Maliku encan al-Qudus encan as-Salam kadituna encan as-Sabur encan at-Tawwab encan as-Syakur wahai encan al-Mutawakkil dan lain-lain sebagainya asma-asma Allah matak dek norekat teh ngaji eta heula ngaji tauhid asma engke naik tauhid sifat engke naik kana tauhid tauhid afal tauhid asma tauhid sifat kaharti eta bakal kaharti zat ieu kan dek nyaritakeun tauhid zat makrifat zat supaya jadi wali Allah mentak moal aya jelema diangkat jadi wali bodoh malaya atuh Allah masa sih sembarangan ngangkat wali jelema nu teu mondok sembarangan amat Allah sembarangan tahu mal bisa tuh sebab wali teh kakasih Allah pamimpin engke kumaha mendekat jadi kutubnya bloon amat masyarakat ngajadikeun bupati bodoh ji atuh bodoh banyak jadi bupati bodoh masa Allah ngangkat wali bodoh mal bisa mal mungkin mantak ngaji heula tauhid afal tauhid asma tauhid sifat kaharti afal kaharti asma kaharti sifat kaharti nutilu bakal jol bae zat Allah jehe hilanan galak saeutik bae ieu bari batu zat eta kudu hadir ruhul kursi supaya urang jadi ruhul kursi coba kumaha engge wa aya dah ruhul kursi lah pokona mah wallahu a'lam bishawab.